Alhamdulillah, Neng Fitri, entotnya anu sakumaha kalintang capena tadi menakan tanyakan anu panjang Kitu-kituna tanyakan teh kitu-kituna ka dieu mah. Kitu kumaha sih teh? Kitu pisan. Kalebihan. Panjang bisa gitunya. Oke, urang sapa heula seperti biasanya kalau pamirsa di mana wae ayana para YouTuber di mana. Beres. Tinggal kau ke aki-aki jeung nini-nini Nya, bapak-bapak jeung ibu-ibu. nya. Oke, teh hilap kau ka ujang-ujang jeung neng-neng. Leres bisa. Patepang sareng sim kuring di sarangan ku Kakak Uci ya. Di sarangan kusim kuring Neng Fitri Kania. Abdi entot. Alhamdulillah Neng Fitri ayeuna teh urang teh aya di tempat pademukan di mana teh? Di Katawisana tadi teh di Kampung Baros. Kampung Ih, lain. Mana? Tapi ya mah di Urjasari. Oh, mau ke Arjasari teh mana? Desa Baros. Arjasari eta mah. Ieu mah lain Arjasari. Nya. Baros mah desana. Oh, Baros Desana. Baros mah desana, ieu mah pamit mah Cimentri. Itu Oh, pamit Cimentri, Keluar Pokona Pisan mah Cimentri. lamun hoyong leuwih uningan mah ke urang taroskeun ka nomor wajib. Saha nomor wajib? Ina. Tah, alhamdulillah Neng Fitri senton. Nya. Kumaha Kang Urang Ucil? teh ieu teh aya di pademukan seorang artis, seorang pencipta lagu, Nya. Terus oke seorang pejabat. pejabat. Komplit pisan. Komplit ieu pejabat naon, Kang? Pejabat Muping Wartos mah nyaeta Bapak Kades. Oh. Cek orang Sunda mah sesepuh lemur. Leres, sesepuh lembur. 10 mur. Nah gitu. Pamirsa sadayana, hayu urang kepoan. Urang kepoan bumina Bapak Kades ya. Urang longok. Kemon. Urang longok. Hayu. Kemon. Siga nama. Pokona mah kemon hayu. Urang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jalamaan. Ayo. Kemon. Mari. Tutup panik. Dah, pamirsa sadayana ayeuna sim kuring tangtos aya di lebat. Tapi saacana ka jero. Mun oge urang tinggalan heula. Wah. Kayak pisan abi di kapungkur ieu mah. Kumaha gitu? Arek beser 2 pincuk nu kieu. Lah, pajung 2 pincuk puguh we da nasi kuning Oh, pajung 2 pincuk. Ye kade tong isana nian. Tongnya lah Gusti. Kumaha tong? Kayak mobil. Lain tahu nu kieu mah. Kang Ucil. Kayak sulit-sulitan. Di sini asa ada fotonya ya. Pantesan ini ada tulisan di sini. Lain. Tadi Tot, kijing ladenya tot. Berarti Neng Fitri. Berarti mobil si Abah. Nanti teh. Abah. Wih. Abah Wih mah anu ieu pamirsa. Janten anu ieu berarti saleh ya. siga nama. Sanes eta mah. Nah, berarti pamirsa. Nah, katawis ieu mobil teh aya tulisan Abah Wih. Tapi nu ieu mah teu aya. Pokona mah ke urang taros-tarosnya, tapi salintang ieu mobil mah cek kuring gitu. Mewah pisan. Wah, bisa dibuka nih. Hah? Bisa dibuka nih kan? Ekstra ya aku, ya makan. Kade. Sengit pisan. Luar biasa euy. Mobil halus ieu mah. Hah? Hah? Kuncina hilang euy. Waduh, kunci. Kacau. Dinu itu mana dinu itu? Teteh sanes kunci. Naon? Tapi sosina. Sosi. Ya. Kunci. Wah, Ya. ieu mah curiga. Kumaha tuh? Ieu mobil pas sengit kieu pi. Sengit pisan atuh nu abi, ieu nu abi. Ah, paling. Ke. Aya naon ieu teh? Alah. Aya nu bogana. Aya naon? Sieun. Mana ieu teh? Sieun. Aduh. Punten
Punten pisan, aduh abah pemirsa. Aduh. Sareng abah. Alhamdulillahnya tuh. Punten, Mbak. Kumaha aya naon ieu asa? Aya orang ya, Pak. Aya orang. Kala isi setan. Iya kan? Aduh. Aduh, sia. Keluar buru-buru lamun batur keluar. Teu ngilu keluar. Ngaun abi. Mata kan kudu sigap. Aya naon atuh itu asa riweuh. Alhamdulillah, Bah. Sim kuring pangeteun Kakak Uci ya di sarangan Kuneng Fitri. Oge aya ieu sentot tadi teh uwi sakola. Laras. Ayo ngiring cenah nya ku api teh dicanak we. Alhamdulillah sok sanaos pangeteun capeknya kekesangan tapi alhamdulillah sim kuring harus bingah pisan, Bah. Resna tiasa patokan sareng Bapak Kades. Alhamdulillah bingah pisannya kamu Cil. Salian ti Bapak Kades teh nu disebutkeun tadi pencipta lagu. Oge seorang penyanyi pop Jawa Barat. Alhamdulillah. Aduh, Bah. Sin kuring pengen langsung dipayun mah ngahaturkeun pisan nya. Hatur nuhun pisan. Sok atuh dileueut saya nya. Oke siapa anu ngadumumina. Kumaha ieu teh aya naon ieu teh? Ieu Bah, panginten langsung dipayun mah sin kuring mah hayang silaturahmi we sareng abahnya. Nu mawi panginten ka. Reuwas bete. Nah, cing teh di luar itu papukis dina mobil saham baru teh dikoleksi ku. Oh nya. Gitu. Eta mah lepat abahnya. Muhun. Ai edas pan ieu mah Fitri mah ningal mobil teh asa ningal bolu we Bah. Segala dikieuan Mun teh. tak mini kan kieu. Nah, ieu bolu asli. Ningal bawa asa ningal mobil gitu. Sak itu panginten banyak. Ya. Langsung dipayun mah sim kuring anu paling utamina nyentek bit hoyong silaturahmi ka Abah. Kaluntang hubul panginten sepang sareng Abah teh. Tah, abi nyuwunkeun dihapunten oge boga milik ngawaga waktosna Abah. Ento da nuju nyalse. Kalau rasa nuju nyalse Abah. Nih. Alhamdulillah pamirsa anu sakumaha panginten komenan ti pamirsa para YouTuber sadayana. Sim kuring alhamdulillah panginten tiasa patepang sareng Abah Anton Wikwiw wae dan nepi kumaha nyebatna ya abdi ya. Abah Wikwiw. Tah, ieu Abah Wikwiw teh sapertos anu non teh tadi teh dina mobil teh stiker Mohon. aya Ai panya abi teh kitunya heureuy. naon teh Abah Wikwiw. Cing teh mah nya ai obong Abah tapi Wikwiw. Asa ngahina apaan anjeunna teh nya Papayung Agung. nya tapi kalau rasa nuju sareng jalmina mah taroskeun eta teh tah panginten Abah Wikwiw teh mah eta teh nami Wikwiw mah hanya lanian. oh lanian Lanian gitu. Nah, Jadi lanian ti baheula terjemahan resep nyalung resep nabeung kakayaan jatni ka Kang Yayan itu teh. Budak igilisiran dina bilik minta jajan Wikwiw tuluy jadi nalah jadi Wikwiw. Tapi dimaknaan ku Abah sekalian gitu. Dimaknaan Wikwiw teh aya maknana. Aya maknana? Singkatkeun mah meureun wi ka wi we. Gitu. Wibawa, komara, wiwaha, wirasa. Ta eta kadin. Tak, jatan yang Fitri, Wikwiw teh sanes sepertos pemegat ninga istrinya. Oh, sanes. Lain, pengawakan negatif, jatan aya makna. Nah, ayo tuh pemirsa, urang kulingaan, ayo. Ayo Siap. Abah tipayun. Abah tipayun. Dijongklok. Dijongklok. Tadi dia kecil. Tuh, Apa? Padumukan teh, rorompok teh, itu sasaungan teh di dia. Sasaungan teh di dia. Kadang-kadang lamun Abah sok nangkring, sok ngobrol, padung dengan dia ditepas di dia. Ditepas di dia. Nah, tepas kinanti ya. Itu namanya teh tepas kinanti. Tepas kinanti pemirsa. Pemirsa, namanya teh tepas kinanti janten tadi sim kuring mah di non teh garasi. Tah nama ieu rompokna Abah Wikwiw. Bah, urang kalabat sakada batu Bang. Di tempat Ayo, mangga. nyase. Iya teh. Tepas kinanti. Tepas kinanti. Pit, tot, namina teh Di tot. disekalikeun jadi pit. Fitri sareng tot jadi Pit pitot. sareng tot ya jadi pitot. Kedah nama abi mah disimpen teh di tengah tuh ah. Nah, Nya topit atau jadi dan topit. karena jantan itu harus disebut tepas kinanti. Tepas kinanti. Cigahna ieu kinanti oge aya hartosna ton Ari kinanti mah jelas-jelas tina pupuh. pupuh laras. Kinanti mah tina pupuh. Kinanti teh mun ceuk bahasa urang mah meureunna ieu teh pihartieunna teh harapan gitu. Harapan Jadi punya harapan ngagaduhan harapan anu
maju gitu tah. Amin amin Jadi mudah-mudahan. nanti teh ada luar seperti gitu lah. Mata karena seperti gitu. Jadi nanti mah ngaran grup Abah baru udah ada dia. Oh, ngaran grup udah. Itu. Tapi ditinggal pemirsa di dia aya angklung namina teh nya angklung terus di aya calung pit. Da aya calungnya. Langsung culang-culang Daya. Aya wayang. Aya. Abah sok ngadalang oge. Ente oge kan memang pecinta we. Pecinta. Oh tapi jika nama Kang Ucil tara sanes ngadalang apa? Naon atuh? Miara hayam. Merah hayam nah. Itu kata saya hayam. Hayam Aja kan. Benjin Kevin. Sanes tete eta mah hayamna hayam wang kelang eta. Eta mah sudah niuhan da eta. Cik kitu we eta mah. Alhamdulillah ademnya di dieu nya. Adem sim kuring sakaya deui bah ngaturkeun pisan ka Abah. Perantos ngaluangkeun baktosnya. Jeung alhamdulillah nanti pas ka dieu pas aya pit. Da sesaha tuh paminepangan jalmi sapertos Abah mah. Kepala desa, pasti kepala desa. Sosok Iya biasa iya mah entot mah jeung hoyong deket jeung eteh wae deui ah ditu Udah SD mah tong ka awewe. Udah SD mah fokus heula sakola cing bener. Da abi mah henteu resep ka awewe abi mah teu gaduh rasa abi mah. Rasa naon? Henteu teu kitu henteu abi mah teu gaduh rasa. Rasa stroberi. Tuh, Pit ninggal eta foto Abah Anton Wikwiu teh tapi rambutnya masih enam panjang. pada zamannya Pada zaman. seperti sama gitu pada zamannya duka tahun 2000 sabar ya kintan gitu. Bah itu tahun seberapa? Iya teh pamit telepat mah tahun 2000 genep teh. Tahun 2000. 2000 genep. 2000 genep. Mereka album pertama Abah muncul di Pop Sunda. Dina Pop Sunda teh ieu Mohon, tahun 2000 genep. mohon di album Jayanti. Sanes. Oh nya Jayanti laras Oh, pisan. Abah di Kuninga. Kuninga. Kumaha laguna Pit? Jayanti nunang ninang gitu nya. Nama ka jeung nunang nunang. Terang rumpakananya Rumpakan eta. terang. Tah, Abah, sim kuring pangitan ngawakilan dari para YouTuber sadayana, seueur anu naroskeun, seueur anu komen. Abah terjun kana seni di tahun sabaraha sih? Kumahanya da hari teh kelas genep SD teh Abah terus ngenangan teh Nining Maida gitu. Baheula mah tina kenang Abah lama tina kenang. Ya. Abah di bumi dia kenang. Aya aya. Dah, beres pisan Pit. Beres, Pokoknya mah teh urang diajar kenang ya. Diajarkeun ku Abah. Tos nabeh gitu. Kelas genep SD teh tahun 87 lah. Can lahir. Laras pisan Can kamu lahir, Cil, Pitnya. multi talenta teh laras ieu mah. Multi pisan. Dina bidang seni sagala rupi. Pit, abdi mah janten teh iri ka Abah. Nah, Iri ku pangabisana. Wah, Abah mah teu bisa ngenang. Terus di nanti penyanyi pop Sunda, penyanyi calung Jawa Barat. Oke, salian ti penyanyi pencipta lagu. Seueur lagu-lagu Abah anu parantos diluncurkeun aku penyanyi susah wae. Aya. Di antausna ku Kang Enjat nikah. Aya nu diharu. Aya anu Kuneng Wina. Wina. Aya oge anu seueur lah vokalis di antara sapertos aya Kang Eli Karisma, Dudi Putra. Punten Abah abi bade ngawagal heula, punten Abah bade nyiram heula ieu Ya peot. sudah mau kahujanan. Moal eta mah apa? Plastik ya. Tapi karena nyebarnya pangitan tah kitu janten lagu-lagu Abah. Lagu-lagu apa seueur insyaallah. Seueur insyaallah pangitan tah pamirsa bobili aya nu hoyong nyobian nganggo laguna Abah Anton Wikwiu kantun suping wae kapalihan. Naon teh Cimentrik Desa Barosnya moal birek pangitan naroskeun Abah. Insyaallah. Abah Wikwiu mah nya. Ku Abah ge moal burung teu di aku pangitan nya nya. Mau burung di aku lain mau burung di aku. Tah laras kitu bah. Nah itu di aku mah meureun di gitu. Tah Insyaallah diangkat insyaallah. insyaallah pangitan diangkan ku Abahnya. Tong hilap oge salian Abah Anton Wikwiu kepala desa, pencipta lagu, penyanyi pop Sunda. Abah Anton Wikwiu oge seorang YouTuber tong salah. Abah gaduhnya channel YouTube Karek. Kakarek. Naon namina Abah? Soalna mah. Naon namina Abah? Abah Wikwiu we. Abah Wikwiu. Abah Nah, Wikwiu. soalnya kieu teu apal da YouTube teh kumaha main keun da bahkan jeung mah baheula. Mohon. Jadi kurang apal karena main-main ke nukarar itu ternyata geuningan ayeuna mah rame di YouTube teh. Rame bah aya nama alhamdulillahnya janten mah. Masuk para pemirsa YouTube penginten anu aru ningan ka Abah hampura we Abah teu apal. Gitu. Tapi ayeuna mah insyaallah. Insyaallah. Abah Wikwiu channel atau napi Abah Wikwiu unggul? Abah Wikwiu lah deh lah.
Gitu. Pokoknya mah kayak tinggal di handapnya kayak aya linkna kantun ku pamirsa di subscribe wae terus di pencet tombolna kanggo pemberitahuan video anu salajengna soalnya gratis tanpa biaya Pit ya. Oke di share, oke tong hilap di komen di handapnya pamirsa sadayana. Oke pangitan bah salian ti tepas kinanti. Abi hoyong nyobian kalabat dah. Mangga. Pit urang kalabat ge Pit. Urang Tapi kepoan. kalau saya kepoan, pemirsa. Ayo tuh bah. Ayo. Urang kalabat bah. Ayo mangga. Tadi dia abah mah tempat anyang-anyangan deh. Anyang-anyangan. Tempat berkarya. Kadang-kadang lamun wengi-wengi gitu kan para seniman sok kaluin ka dieu. Oh barudak di mana wae eta rekan-rekan saya. Berarti bah abdi oge sareng Neng Fitri sareng Sentot welcome biasa ka dieu bedanya da abdi seniman pan. Sangat terbuka. Sangat terbuka. Bisa. Nanya, Alhamdulillah berarti abi mah bade dipangliwatkeun. Makanya dipangliwatkeun. Nya atuh Nah, urusan ieu mah. tuh jantan itu tempat kempal-kempal seniman artinya di dianya Berkarya lah barudak. tempat berkarya. Dan salah saliosna musisina tadi kasebat pun adi gitu terus di pun anak gitu seueur lah di dia sebenarnya Pertasan ti abdi bah pami ieu ngadamel studio dugi ka jumeneng kieu. Terus lami atau napi engal-engal engal kene sih teh neme kirang langkung tilu sasihan lah tilu sasihan. mohon tilu sasihan Ame tilu sasihan. dioperasikeun nama gitu Dioperasikeun nama. Tapi eta jobnya job anu tadi teh mana Cici Cidaun. daun. ya rekan-rekan lah sadayana Alhamdulillah tapi itu sihirnya Alhamdulillah. tuh alhamdulillah berarti cincin ini mengandung positif pisan jadinya mungkin kan Hei. Oh, aduh. Ieu ge sami pici daun ieu. iya mah Raina Oh, ya, Abah, ya, Mah, ya, Abah. Raina abah Palingan sami kemunya. Bade tumaros ayah jadi jika namanya baris ditaroskeun. Taroskeun. Kumaha ngabagi waktosna kan abah mah ieu teh ayeuna teh seniman, seniman Ya. multi talenta. multi-talenta Sadayana digarap. Mohon. Mohon. jabat ongkos Laras pisan kumaha Pemerintahan, ngabagi waktosna antawis dina Seni. dinas muhun, dinas di desa sareng seni gitu. perkawis waktos mah dari abah mah teu tol dina seni teu ngajakeun dina seni mau ngabah teh panginten naon istilah nama ngabingbing barudak lah ngabingbing barudak aya dina seni mah kan gitu termasuk panginten sekali-kali mah di mana aya acara hajatan-hajatan rekan-rekan sadayana sok selalu hadir urusan masalah damel urusan masalah padamelan dinas di pemerintahan itu nomor utami nomor utami nomor hiji kan gitu ya mah paling selang-selangna kanggo refreshing lah dina seni mah gitu sabari komite mah rada-rada nyantai sok ya, taos berkarya lagi mohon Ieu deui we abi mah data can jol wae. kan mau beli bade pertarasan ke abah atau napi ka putrana abah atau napi ka arrangerna abah Abi bade tumaros ka putrana. naon tah Sana mina teh? akin-kin Akinkin. Akinkin teu reuas gaduh bapak kieu. Make jeung reuas kumaha itu beutana Nya sanes. Reuas teh kitu. kieu kumaha maksudna kieu kumaha goreng mah Sanes goreng. Sanes goreng. Bapak ieu mah jeung kasep. Wawasanana sae. Ya. Wawasanana sae. Kakidulna kakalerna ceuk paripaosna mah saur sepuh teh mah. Entot oge nya saur sepuh. ya Legok kokon kan leg non eta teh Log tapak tah eta legok tapak nu dieu tah naon nu bieu teh sebutkeun atuh kudu bener nya legok tapak genteng kade cukang genteng gitu entot mah ai ikut BNS kada ai ngomong balelo nya nyari abi mah nya nyebutna naon eta encep kumaha danya abi teh laku tawatnya janten kan ari nu patarosan teh dintut mah nah reuas eta nu pinter gitu nya Kang abi mah moal reuas tapi reueus sareng bersyukur pangintennya intina mah margi naon nya teh sajanten panutan Kang abdi gitu dina naon kasibukanana anu sakitu eyeubna gitu nya nya tapi hanya tiasa ngabagi waktu kedah
kemana ayeuna kedah kemana naon kegiatanana dina waktu-waktu tertentu teh tiasa dibagi-bagi teh eta panginten janten panutan kang abdi da moal tiasa dugikeun ka sukses sapertos ayeuna pamitu tiasa ngabagi waktu sampai Laras pisan. Jangan mau seperti berarti ku ayana mencintai pada amalan kurang sadayana. Entot mencintai Cinta. Cinta. Awas dicolok gua cinta masuk. aduh abah pokoknya masih kuring mah. Daripada tempat pertarusan ka Ranger. Oh, Ranger kapal tuh nih. Tanpa panasan kade ah. Gempes. Ranger abdi berkaitan aya pertarusan sakeurik kanggo Aiman pangintennya. Aiman kan selaku Ranger. Anu naon rupi tadi menuju ngagarap album naon bah? Hanjelu anu bae diluncurkeun 2018 aya kompilasi bah lebatna atana di Insyaallah album single Samanta Wisma. Single Samanta Wisma. Aya nu naon teh? Aya nu sesah teu kanggo ngaransemen payuna atanapi di naon teh interlude atanapi di endingna. Prosesnya pasti Rumitnya naon rupi pasti rumitnya pamieuna. di Bosuan Iya, kutekunnya banyak, kutekun ku yakin. Eta nyalira atau nepi bantusan ti rekan anu sani? Kerja bareng. Tah, berarti ku ayeuna kerja bareng teh membuahkan hasil. Gotong royong. Gotong royong. Sabi lulu. Tah. Alhamdulillah. Saheui enak sareneuk saiga sapihane ya sabobot kaliukan Iya mah. Lah, hayang tepang sareng Abah teh sesah anu waktuna tadi disebatkeun ku tuang putra lagi pangitunnya ngabagi waktos di kapemerintahan sareng dina Seunina oge sesah loh tri kami hoyong nepangan ajami sama dia tapi alhamdulillah ku aya waktu dinten dia di barengan panginten ku aya rezekina sim kuring teh nepangan Abah di dia ngaraos bingung pisan haturun pisan mudah-mudahan Abah sehat salam Amin. Amin. Sakitu panginten pamirsa YouTuber di mana wae ayeuna tong hilap oge nya subscribe dipencet eta tombolna kanggo pemberitahuan video anu salajengna soalna gratis nyapitnya pisan tong hilap oge like-na share, komen, oke tong hilap di subscribe channelna Abah Wikwiu official atau napi channel. Pokoknya mangke di pasian terang ya linknya di handapnya. Kami ya komen, tong asa-asa komen wae. Tadi anu paras dibunyikan ku sim kuring pertarosan di para YouTuber sadayana rorompokna Bapak Kades teh di paling mana? Ternyata di Kampung Cimentri, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah pangintennya. Aya hiji deui. Naon atuh aya hiji teh naon? Ya kurung. Aya hiji. Karena bahaya nya lagu. Aya. Oh, aya lagu, lagu. Hiji. Oh, hoyong lagu. Hoyong Fitri. lagunya. Aya insyaallah. Insyaallah oke di pasian ku. Hoyong. Entot oke. Naon gegeberan teh haridang? lapar Entot mah. Tah abdi teh bah namanya teh nuju ka dieu sareng ieu sareng kitu teh lompatan teh menak sareng ieu sentot ya. Tapi alhamdulillah teh bolos poeana mah. Kalau amari kamari mah bolos jeung bolos. Batu sekolah, tara sekolah batu sekolah, ieu ngadu kaleci. Bahaya. Kamari mah bah dugi ka sepatuna teh sisirangan. Anu dicendakna teh kirina hungkul anak. Aduh, ieu mah. Tah panggilna sakitu, bah. Siap. Disim kuring apa Siap. Atur nuhun. Ulah janten wagalan ngau abahnya. Sim kuring mah sakali deui ngatur pisan. Abah anteng di mah kalau pribadi sim kuring mah jatuh doa. Mudah-mudahan ya abdi Harapan mah ti Abah sakedik panginten. Kumaha Abah? Ya kan tadi kesebat bahwa Abah mah merenang pelaku seni lah, lain tokoh lain inong, Abah mah pelaku seni, pecinta seni, sama lah pangintennya. Sadayana tah ieu maka dulur-dulur YouTuber we sadayana. Utamina mah ka para nonoman ulah rek gengsi, ulah rek era. Tah,
memulai seni Sunda gitu, memulai kurang sadayana itu mah tina naon rupa bidang seni nama kan gitu. Anu penting mah kan maju jeung mundur na hiji bangsa gumantung kana budayana sewang-sewangan. Kali supados maju ieu daerah, pados maju ieu negara, sok perkuat budayana kan gitulah dugi ka jati ka Sri Kujunti. Ari seni dengan Ibu Pusti, ari seni urang nyalira ka lulur. Eta we ti abah mah merenang ka dulur-dulur YouTuber sadayana. Detik tapi patripit janten kebanyakan emang gitu bah murah kali ayo nama ninggal komawan tapi ka terjun apa calung teh majarkeun deh gengsi karena kan sesuatu musik pop musik rock wah pede Lain ulah bisa tah kalangan musik-musik modernnya, musik-musik nasional lain ulah bisa justru sok gali dan gali berkarya ngan ulah po karena Purwadaksi Purwa wiwitan daksi nalakasan tak urang mah urang Sunda ulah gengsi ulah era itu bete abah mah gitu, ke para nonoman nya itu orang Sunda Kantenal. dia orang Sunda itu orang hutan orang hutan, orang tersisih. gitu Kang Was atau begitu aja gitu para wargi YouTuber di mana mayana tong hilap oge nya subscribe oge pangitan Bobby Lea pertarosan ti para YouTuber sadayana kartun komen oke insyaallah pangitan lain waktu simpuling dasana pangandi ka rompokna Bapak Kadek yang disebut Abah. pokoknya mah berkarya dan berkarya Amin. Sakitu pangitan para wargi sadayana Bobby Lee segar simpuling cuman ka anu lepat haturpun sadayana kita pangdi dina season anu salajengna. Atas Fitri, atas Abah, cekap. Sakitu nu kebiasaan pangitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yo.